Tapi mun anu baheula kana mah bisa nu buntu. Wah, ambung. Assalamualaikum. Ye, abi ayeuna keur ngangon munding, guys. Tuh, si Eneng keur diangon. Balik nyambut carumut kene. Yen keur-keureun tanu ieu nya na. Hei. Si Eneng nakal kabur wae. Yuk, sayang naon ieu? Ini sayang apa, Bro? Yang siram ieu. Nah. Sayang siram ni gede kia tuh. Benar itu sayang siram. Siram ring. Ring. Dia rasup ke aing. Siram. Padatnya. Jero ieu tanggal tali. Negel. Pegang. Bari nyuling, bari ngopi, bari udud arah. Nikmat. Heeh nya. Si Eneng na jauh wae. Sok kabur tadi gak aclak iclik di sawah ya. Kita mendekat ke si Eneng. Oh, yuk si Jalu yuk. Udah perkasa. Lah, yang sok nyempurkeun nya nih, oh. Manja tapi power, Eneng. Wah. Eta geus mawa, Pak. Oh, cau guys. Panen cau palura. Nah, ini dia si Eneng nih. Neng. Dia. Ya. Mual. Si Eneng ya guys ya. Ding 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 ding. Iya. Dia, hei, Iya, dia tuh, dia.
Iya. Eh. Nah, lucu guys ya. Aduh, si Eneng udah gede. Curiwis tuh buluknya. Aduh, tas goyang nyenengnya. Tas ilu nyambut ngebajak sawah ngamuluku cina. Nah, induknya nih. Ngebajak ya, tas ngebajak sawah. Wah, ambung. Ambung aja. Tapi mun anu baheula kana mah bisa nu buntu. Kumaha? Ngebrik bener zaman nu sanobuheun. Kana penana anakna. Heeh. Tapi mun kan geus rada es berapa yang ngangon. Heeh. Geus aya wawuh namanya. Sanobuheun mah di dukutan mungkul ge bebongnya. Lompatna tarik ya mending teh. Tarik keur teu kaya haneun. Iya. Saya mah kau udah kurang mah. Heeh. Sama berat tuh. Ternyata munding teh larinya cepat guys. Aduh, belum pernah lihat sih. Coba munding lari.